Jauh pisan nih mah si dukun teh. Iya kitunya yang bumi nate. Ah, iya si Gana meureun. Punten. Punten. Tapi pantun nama molo, iya kemana dukun teh? Punten Mbah. Kun. Aduh itu. Soalnya semalodar itu dukun teh ya. Bila iya. Hareudang deh anjing lah. Oh, ini di lapisan si dukun teh. Memang jadi bete kieu. Ah. Cincin besi rusak nih. Ah. Tapi kajen lah karena ge perjuangan kumaha deui. Si kada aya lalaki itu halus Jawa meni ganteng. Ya, ini buleud montok dia ada. Segar sih ada mendi embat mah. Ku meme. Ah, embat wae ku meme gitu nya. Punten. Bah naon sih teh nya? Neng. Aya si Abah dukunan teu? Ning eta mah jiga amfibi euy. Aya. Tapi di gerawan kata rege si Abahna. Atuh lain aya eta mah. Dasar amfibi. Hilap tinggali AA. Duh, pokoknya nih ganteng abis. Neng jadi grogi Bah. Menit Bah. ini ngali si AA. Naraonan si goblok. Cicing atuh yang sakit tuh. Kaos entuk nyosor we. Garila aing mah. Bah. Aduh, agung dia. Aduh, ya ampun. Bah. Saha ya naon eta teh meseran ngomong teh. Tulung ya, Bang. Enak ge. Ya amfibi nyosor wae ka urang atuh. Ayo, sing enak. Dasar pasur tebeki huut. Tenang. Ari ieu teh saha? Ari ka mana? Ari ka saha ieu teh? Abi teh meme, Bah. Oh. Tapi nami panggilan Abi mah Dul. Oh, dulu anakna Ahmad Dhani ieu teh di kota. Sok atuh ka jero. Bah. Kira aku nuki patut anak nama Dani. Apa teh bingung. Si ari nyarios teh menyakitkan. Tapi dah menerima tetap cinta dah ka AA. Aduh, semua bener ngadegetan kieu mah teh. Jauh-jauh Bah. Ya, abang rek nanya ka Ujang teh nu ti mana? Rek naon ka Abah? Abi ajoy bah. Ti Amis. Igra naon si amfibi? Aduh, ngadegetan wae. Tujuan naon datang ka Abah? Iya, Bah. Iya, sok naon Naon? Dia minta tulung, saur babaturan, Abah osok nulungan. Oh, nya sih bener. Biasa. Ya, pokoknya mah ku Abah, sakur ditulungan ku Abah, kabeh cocok. Berhasil. Mantak Abah mah tenar kasohor Abah teh. Nuhun atuh Bah, ari abi bade ditulungan mah. Mohon sok cenah. Ari Abah mah ka anu ganteng mah ditanya bae, ari meme mah nu Islami jadi ditanya-tanya si Abah mah. Bener gampang. Meme mah Bah bade nyuhunkeun syarat bade dipasihan moal ku Abah. Dipasihan ku Abah mah. Abah mah pokoknya nu kumaha gen. Sakur minta tulung ka dieu, anu minta syarat ka dieu pokoknya mah dipasihan. Mantak Abah mah ka mana-mana kasokor arapaleun ka Abah mah. Sok eksahala ya, meh tere rapi. Ih, aing mah rese amfibi abong dua alam. Sok heula lah, aing muak nupona ah. Memang heula atuh nya. Sok sebatkeun naon pamaksudna ka Abah? Jadi kieu Bah meme teh. Maksud meme ka dieu teh
hoyong gaduh kabogoh asal lalaki bebas lintas tekiat bah kadang-kadang pami kadegetan lalaki teh sok kabur geuning bah Itu ya. kabur teh meni sok nyabok lah bah pameme teh Gitu. ari di dodogoan mah bah sok teu aya geuning bah Oh, gitu ya. ayeuna mah meme mah nyerahkeun we pokona mah ka abah sok bade kumaha we tenang, bah tenang lah kan. Salahkan mun tiasa mah bah hoyong kawas anu kieu jaba montok geuning Karila. Bawa minyak tuh, mun teu mawa minyak, naon bae ku alat-alat awewe. alat-alat awewe bah alat-alat awewe nu kumaha bah Ari meme teh awewe atau lalaki? abdi teh nya setengah awewe bah setengah lalaki geuning Model kieu mah amfibi bah. Oh, aduh pau Ih. itu abdi teh si amah meuni kitu tah bah ujung si ieu ge abdi mah meuni asa cocok bah Oh, kumaha tuh ieu nya? ieu teh kriteria meme pisan bah nu kitu jaba meuni gemoy yang meuni montok bah aduh meme mah suka bah Nah rajis teuing. Naon bedana amfibi jeung domba? Ih, Karila. hari gedang kieu jaba geuning bah Astagfirullahaladzim, tapi mata tak kuat aurat eta teh ya Allah. Tidak kumaha teh mah teh nya. tah ku ieu we bah bios teh bah da ieu ge alat awewe meureun bah Astagfirullahaladzim. Ngalah sok kajet lah. Usir jadi ka ina. tapi bah da tiasa tuh nyali rama bah tuh apa bukakeun utang neng Tadi pakai di bait yang aja. enggak Nah rajis teuing pake tuh. Udah dipakai Pake. Bro. meninggal si dipakai mah dia. Bahaya ieu. nikitu kira Sok pakai Pake pake pake. pakai di main, pakai. uhun atuh bah aduh tada pindah hece bah aduh kumaha Itu jangan teh. Pakai di sok ah. Aran main. Jadi kieu bah. Sok. Abi teh hayang nambahan dulur. Oh, nya. Kan geringan bae geuning nya. Ya. Geus ka dokter ditah tong ngarokok. Biasa saya ngarokok, ngalinting bako be, bah. Bisa kene atuh ari kitu mah. Heeh, angger teu cager. Pasti eta mah ari kitu mah. Tah, cek abah, kudu kumaha kira-kira ayeuna nya? Ya, kita ngajoy. Disuntik penting geus ngajaran can. Loh, kata si abah, nya meureun pae meureun atuh bah. Ya kapan penyakit kita kemen pae. Bongana kitu mah ari kitu mah. Titah tong ngarokok kalah ngalinting bako. Isarurak keneh berarti mun cager nya mun disuntik mati meureun ari kitu mah. Tapi udah bener euy. Nyala bah. Ngajaran euy. Hayang nyaho. Tah, kitu jangan ajoy nyareat mah kumaha be. Sugan we ngajodo eta kebeneran. Disuntik mati bisa pae. meme mah atas bah bade pamit be ayeuna mah bah Abi ge sami bah. Bade pamit. Nya sok. Mudah-mudahannya tatama ti abah minta syarat ti abah nyaratan ka abah eta sing ngajarodo mudah-mudahan anu geus mah kitu. Mudah-mudahan sing pas berhasil. Kumaha ieu melayar mah kan pun teh gratisan kieu. Cenah abah arek nulungan. uhun cenah ka meme ge abah bade masihan masih bah Buset, lamun teh naripu ka aing teh lain mayar. Naripu ka aing teh dianggap gratisan ka dia hana si ku aing dilayanan goblok teh gara mau duit mararangkat. tungguan tah bah jeung si ai ge bios bah ini gemoy pokona mah kriteria neneng pisan kat euy kalah neneng